Pak, abdi bade pamit sekolah ke Seberang. Ya aku Bapak didoakan jaga dirinya Jang. Ya iya suling dijaga ulah nepi ka leungit nepi maneh balik deui ka lembur. Ya Pak.
Bah, ieu suling tos dijaga ku abdi, najan abdi aya di lembur batur. Saya pisan Jang, anjeun tetos keamanahan ku Abah. Anjeun alhamdulillah salamet dugi ka dieu.